Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desrim simkuring Kang Ahmad Epeng Effendi bade ngalagukeun eta sholawatan lah istilah nama. Ya, mengingat kanggo para wargi sadaya mengingat karena rundayan Nabi nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rundayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedah terangnya cara Pak Ustaz, cara para ulama, para kiai kedah terang rundayan Nabi teh wajib agama Islam kedah terang minimal oge nya terang lah tak apal oge da. Nya mun saena kedah apal gitu saya nama tapi mun desa ngapalkeun nya meureun sirik-sirik lah terang. Babi pada di lagukeun rundayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu wae naon nya. Salah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi gitu. Wajib kajalma Islamna jeung Nabi utusan Allah Abdullah putra Muthalib Hasim putra Abdi Manaf Kusoy putra Kilab Murah putra Kaab Luai putra Ghalib Fihir putra Malik Ador putra Kinana Kujaimah putra Mudrika Ilyas putra Mudor Nijar putra Ma'at Nu wajib ugi kaadhan teu wajib uningana wajib deui uningana jeung Nabi utusan Allah. Aminah putrana Wahab Abdi Manaf putrana Juhroh tepang deui di eyangna janten ibu jeung ramana tunang ngarundayanana Muhammad
Muhammad putra Abdullah, Muthalib putrana Hasyim, Abdi Manaf putrana Qusay. Kila putrana Murrah, Ka'ab putrana Lu'ay, Burid putrana Fihr, Malik putrana Nador. Kinanah putrana Kuzaimah, Mudrikah putrana Ilyas, Mudar putrana Nizar, Ma'at putrana Adan. Tiat nanduki ka Adam, sabab daya jalanu sohe, rundayanu ti ibuna Muhammad putra Aminah. Wahab putra Nabi Manaf, Zuhra putrana Kilab, Dikilab jang warengna masih kene sarundayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hapunten bila aya kelebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.